Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun murid-murid di kelas 4 kumaha daramang. Mudah-mudahan aya dinu kaayaan sehat walafiat. Amin ya rabbal alamin. Tepang deui sareng ibu dina pelajaran bahasa Sunda. Dah teu acan urang kawitan pengajaran dinten ieu. Aya saena urang kawitan ku maca basmalah sasarengan. Bismillahirrahmanirrahim. Murid-murid sadayana, materi dina pangajaran 3 anu saterasna nyaeta tata rucingan. Apa itu tata rucingan? Tebak-tebakan. Ayeuna hayu urang diajar bari amengan. Tah, amenganana sapertos kumaha? Mangga ku hideuk teguh nami sasatoan nu disartakeun dinu kalimat. Sekarang tebak-tebakannya menebak nama binatang yang diuraikan dengan kalimat. Kieu contona. Nu kahiji. Awakna gede, badannya besar, tulalean jeung sihungan, memiliki belalai dan gading. Ceulina oge gede, kupingnya lebar. Ngaran satona nyaeta nama binatangnya yaitu, ayo tebak apa coba? Ada yang bisa? Iya, gajah ya. Nah, sekarang tebakan yang kedua, tata rucingan anu kadua. Hirupna di jero taneuh. Awakna panjang, leutik, jeung beureum. Sok nyuburkeun taneuh. Naon ngaranna binatang yang suka menyuburkan tanah? Ya, cacing ya, cacing tanah. Tah kitu tata rucingan dinten ieu. Tiasa sadayana? Tah, salajengna urang tata rucingan atanapi teteguhan dumasar kanu gambar sasatoan di handap ieu. Ku ibu dipasihan gambar pek hidep kumaha tebaknya kalimatna kumaha. Tah, nu kahiji aya gambar naon ieu? Mangga dijelaskeun sapertos tadi. Nu kadua aya gambar naon ieu? Teras anu katilu. Tah, upami tos terang gambarna, yuk ayeuna urang damel kalimahna. Setelah tahu gambarnya, kita akan mencoba membuat teteguhan ya dengan menggunakan bahasa Sunda berdasarkan ke gambar ini. Tebak-tebakan gambar yang pertama. Tadi sudah ada gambarnya, sekarang kita coba. Awakna pinuh ku rambut. Sok ngagalantungan dina tangkal, suka bergelayutan di pohon. Kasedepna cau, kesukaannya makan pisang. Ngaran satona nyaeta monyet. Sapertos kitunya tata rucinganana. Ayeuna nu kadua, hidupna di jero laut, kaasup sasatoan buas, termasuk hewan buas. Waosna seukeut, giginya itu tajam dan suka diburu oleh manusia. Sok diburu ku manusia di candak siripna. Naon ngaran satona? Nyaeta hiu. Nah gitu. Ayeuna nu katilu, awakna jangkung, beungna panjang, hirupna di darat, karesepna dangdaunan nu aya dina tatangkalan. Tah, sato naon ngaranna? Jarapah. Tah gitu tata rucingan dinten ieu. Biasanya ngadamel nyarira di bumi. Ayeuna urang lajengkeun ka materi anu kadua nyaeta bewara. Bewara itu artinya pengumuman. Apa yang dimaksud dengan bewara? Bewara artina sarua jeung beja atawa wawaran anu ditepikeun ku saurang jalma
kajalma loba. Tujuanana sangkan anu dibere beja teh apal kana naon-naon anu ditepikeun. Maksudnya, pengumuman itu adalah merupakan memberitahukan informasi dari seseorang ke orang yang banyak. Tujuannya agar yang diberitahu menjadi tahu apa yang disampaikan pada pengumuman tersebut. Ciri-ciri bewara kedah aya judul, aya jejer anu dibewarakeun, sareng aya eusi nya anu dimaksud ku jejer anu dibewarakeun nyaeta topik obrolanana teh tentang apa topik pembicaraannya, sedangkan isinya itu harus mencakup nama kegiatan, tempat, waktu, dan tujuan. Nah, semuanya itu ada di dalam bewara atau pengumuman. Sudah jelas semuanya tentang bewara? Sudah jelas ya? Nah, anak-anakku sekalian, murid-murid Ibu, Nusaroleh, Nusolehah, bewara contona aya di payunan hidup. Berikut ini adalah contoh daripada bewara atau pengumuman ya. Ada di buku kalian. Silahkan dibaca dan dipelajari. Nah, murid-murid sadayana mung dugi dieu wae materi urang dinten ieu. Ibu miharep saatos diajar dinten ieu hidup tos tiasa atanapi tos ngartos naon anu dimaksud ku bewara sareng tiasa ngadamel tatarucingan nya sareng rerencangan di bumi. Mung sakitu wae. Hatur nuhun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.